Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di kana Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang ngadongeng sasakala Gunung Gelis di Sumedang. Sok golosor. Gunung Gelis ayana di Kabupaten Sumedang anu dikuriling ku sababaraha kacamatan, nyaeta Kacamatan Jatinangor, Kacamatan Tanjung Sari, jeung Kacamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kacaritakeun di zaman baheula aya sapasang salaka pimajikan anu geus lila ngawangun rumah tanggana, tapi manehna can diparengkeun boga budak. Salakina kacida pisan hayangeun boga budak teh. Manehna geus nanenda kanu kawasa sangkan gancang diparengkeun boga budak. Kakocapkeun di hiji peuting salakina meunang wangsit yen manehna kudu ngajugjug ka hiji tempat anu pernahna aya di belah wetaneun lembur nu dicicingan ku manehna ayeuna. Nu jadi salaki kudu ngajugjug hiji gunung kalawan kudu tapak di eta gunung. Isukna manehna nepikeun impian eta ka pamajikanana. Pamajikanana nya tujuan dasarua hayang boga budak. Terus pamajikanna ngajurungkeun sangkan salakina nadunan panuduh nu datangna tina impianna. Geus kitu salakina terus indit ngalalana ngajugjug ka hiji gunung pikeun tapak neda kanu kawasa. Saenggeus manggihan gunung nu dimaksud luyu jeung panuduh dina impian, manehna der wae tapak salila 40 poe 40 peuting. Dina maleman peuting panganggeusan manehna kadatangan saurang putri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Eta putri teh anu ngageugeuh gunung nu keur ditapaan ku manehna. Nempo putri anu kacida geulisna, manehna lat poho kana maksud anu saestuna. Tug manehna nepi ka daek ngawin ka eta putri. Padahal eta putri teh ngarupakeun orae kajajaden. Saenggeus mang bulan-bulan salakina indit, pamajikanana mapai-mapai neangan kanu jadi salaki. Tungtungna manehna manggihan salaki anu keur dibelit ku oray anu kacida badagna. Pamajikanna kacida pisan reuwasna. Manehna ngarasa melang kanu jadi salaki sieun salakina dileg-leg oray. Bakating ku nyaah ka salakina, pamajikanana satekah polah neangan akal pikeun maehan eta oray. Saenggeus mikir salila-lila breh kacipta pi akaleunana nyaeta ngeurad eta oray. Tekung silila oray teh beunang ka eurad kusabab eta oray teh kacida gedena. Oray teh digusur ku kuda. Saenggeus tepi ka hiji tempat, kuda teh dicangcang dina hiji tangka. Kiwari tempat panyangcangan kuda teh disebutna Cikuda. Barang kasampak eta oray rek dipaehan ku pamajikanana, salakina geuwat ngahalangan sangkan pamajikanana teu jadi maehan eta oray. Sabab tetempuan salakina eta oray teh putri anu kecida geulisna anu geus dikawin ku manehna. Pamajikanana kacida pisan ambekna kusabab geheul eta oray teh dipaehan jeung salakina anu geus teu inget ka pamajikan. Heuleut sababaraha minggu ti harita, bangke oray jeung layon salakina teh ngeureles taya laratanana. Ceuk carita mah salakina ge jadi oray terus nyicingan eta gunung. Nu kiwari katelahna disebut Gunung Gelis anu pernahna aya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tah kitu caritana sasakala Gunung Gelis Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Hatur nuhun.